Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng simkuring Mang Oleh. Dina dongeng Sunda anu genah mernah oge tumanina. Dangat ayeuna simkuring bade neraskeun deui hanca dongeng Sunda anu katunda dinten kamari. Neraskeun deui hanca dongeng Sunda anu janten judul Sugendon episode ka-14. Mugi ieu dongeng anu bade dipidangkeun ku simkuring teh janten panghibur oge kana kalbu oge pangbebaraha kana manah. Yuk pemirsa supados teu nyangkolong teh kana waktos hayu urang sasarengan urang dangukeun kumaha jucung nangeunaan Sugendon episode 14 teh. Yuk mangga. Si Sugendon yang harapan panarajang bedog anu rek disabetkeun ku salah sahiji anu make teragos anu 5 eta henteu sember hatena tetap tenang bari nyerengeh kitu nate jos ya tak bedog kadekeun kana beungeutna si Sugendon mirikat pisan nyingkahan panarajang eta bedog plus blog teu beunang si Sugendon ukur ngacuralit ka tukang bari sasarengehan kitu nate ngebana atuh nya teu beunang gaya make baju sing sarua hidung datang 5an marake teragos geus atuh lempung langsung ku 5an lah peuting ye waktuna hees cik si Sugendon bari sasarengehan ngomong gitu nanti goblok sia yo sia gajelong deui eta nu bieu nu geus ngarangkeun panarajang bedogna teh rek disarangkeun deui ka si Sugendon ayeuna mah lain kana rek kana beungeutna si Sugendon tapi diarahkeun kana awakna si Sugendon pang-pang nama nuju kana dadana si Sugendon nyingkahan panarajang bedog eta teh da katampuan si Sugendon mah eta bedog teh gerakanna lalaunan Sugendon ngelok henteu ngajuralit deui ka tukang ngelok disingkahanna teh plus teu kasabat-sabat deui beki keuheul tah anu narajangkeun bedogna teh goblok sia ukur nyingkahan ya sia gajelong manehna teh gajelong kaluhur bari samurada ngagaur kitu teh bari ngaleupaskeun bari mesetkeun bedog hiji deui nu aya di tukangan cangkengna si Sugendon rada kaget sugan teh jelema teh mau bedogna ukur hiji geuningan aya 2 sarua ngapurila kasorot ku cahaya bulan si bedogna teh tapi da angger katampuan aku si Sugendon aletoy selaw lah alon-alon gerakanna teh disabetkeun rek disilangkeun rek kana beuheungna si Sugendon nu katuhuna teh sedengkeun nu kencana diarahkeun rek kana beuteungna si Sugendon nyingkahan deui panarajang bedog eta teh plus teu beunang kuhul tah eta mah buki kuhul nampo si Sugendon ngajuralit deui ka tukang nyingkahan bedog manehna gajeleng eta mah anu make tergos eta teh rek ditusukkeun do bedogna kana arah beuteungna si Sugendon tapi Sugendon cigana teh geus bosen manehna nyingkahan hungkul
sanghareupan eta bedog teh teu diingkahan teu disingkahan puteung teh ngadon nyungkun puteung Sugenon teh antep we eta mah ai si anu terogos eta teh geus bunga bari suri teh geuningan dome si Sugenon geus teu nyingkahan euy modal sia ai pek teh pelentrang ngarenjag eta nu make terogos ai Sugan teh bakal tobros kana jero beuteungna si Sugenon dua bedog manehna teh efek teh teurak adon ngapelentrang kawas ditakogeun kana besi baja Sugenon nyarenge naon atuh anjing Sugan teh seukeut ya giliran aing nya ya Sugenon malik narajang meh nyiapkeun peureupna nu katuhu dihajarkeun eta mah pas pisan kana beungeutna eta anu make terogos jebrod grup agedebut dan make terogos naon atuh banjing make jeung agedebut sagala naon make jeung sasarean heula sare mangke we di iman dina kasur sare mah ku si Sugenon didudut bajuna tuluy huluna anu make terogos eta teh dituur jebrod eta mah anu opatan anu narambogeun baturan nu make terogos eta ngarencag kabeh duh meh pamikiran maranehna teu nyangka yen bakal bebaturana anu aya dina kayaan eleh jajaten ku si Sugenon kayak gitu dia nggak kali rasa segala ku si Sugenon dihudangkeun didudut awakna tuluy diangkat dibalangkeun eta mah masih kena diburuan imana si Sugenon jeblag tenggeuna ya bedogna dia papinya cek si Sugenon bari nyamperkeun kana bedogna anu keur nangkala kabebenggang teh bedogna dicokot ku si Sugenon tuluy dipiteskeun eta mah digegel ku si Sugenon gencrang eta mah barulah bedog anu sakitu sukut arenjang deui babaturan anu opatan teh komo anu keur nangkal kabebengkang mah manehna sempet mah nampo kana bedogna anu digegel ku si Sugenon dipiteskeun teh bedog bedog non bedog ieu mah kurupuk naon ya tah malangkeun ku aing mah blur dibalangkeun popotongan bedog teh ujung gagangna dibalangkeun ka kebon batur tas gitu si Sugenon teh nyarenge paripok ngomong kanu keur nangkala kabebengkang cenah mah teu mawa paralatan teh nu balik teman mawa naon atuh eta mah kue pancong naon kerupuk aduh opak naon atuh lah
pedog manya pedog kas gitu. Harus teruskan mah ya. Goblok. Ada kerja. Naon harus teruskan. Oke ya tuh. Sok buru hudang. Si Sugendon nyata hudang. Eta nu salah saya dia nu marake tergos jeung baju sejarwa hideung teh. Jadi tahu hudang ku si Sugendon. Dengkeun. Si Sugendon ada guan kita nanti bari cingogo bari banget nama nutup kaetan nu kerek nangtung deui tina nangkara ka bebengkangna atuh broken adah ya rangi di Surabaya aduh nyarocoan ke boro-boro balik lah siapa Sugendon langsung nyamperkeun kaitan make tergos dibuka tergosna aya barang bre panona lolong hiji geuningan katempuana teh kawas peunang sebetan pedog codet gitulah tina pipi katuhuna teh pas kana matana oge urut codet teh aing mah geus panon tinggal hiji deui teh ngalakukeun kajahatan keneh kumaha ya rek dihajar wae anjing saya goblok ya eta anu keur dicekelan bajuna ku leungeun si Sugendon jeung leungeun si Sugendon teh nu katuhuna mah nyekel terogos manehna ngadon erek neunggeu karena beungeutna si Sugendon tapi si Sugendon teu nyingkahan eta panarajang ditagenan we pos nu ngahajakeun Sugendon teh duang eta mah kurubugan eta manehna nu make tergos tadi teh anu panonna lolong sabulah teh pas dibuka tergosna bari nyekelan peurup katuhuna nyeri da karasana teh ciga nu neunggel batu karang anu tuas pisan Sugendon anu beunang panarajang tenggelan ti mahena nah kakak we seuri nah eta teh tenggelan teh banyak tenggelan kawas kitu ya talah balangkeun sama naon nu kieu rek atuh jajatnya oing tuh ka ditu nya ya di kebon itu ge nya hampura ya lain urang nu salah maneh nombongan tetangga mah oing nyar masalah ya eta diangkat awakna ku si Sugendon anu lolong panonna hiji teh kukurubugan eta mah mayana teh teterjelan hayang ngalepaskeun tina pangangkatna si Sugendon hayang turun gampang enak ge diturunkeun ya tah blower awakna dibalangkeun ku Sugendon kawas nu hambang ngabalangkeun lagi ruas atuh lain si anu lolong eta unggul nu ruas dan obatan oge ruas nah ada ngalungkeun teh kawas ngalungkeun turup kaleng atuh balangkeun lumayan jauh karena tangkal tangkal cau anu di kebon sabulaheun imahna si Sugendon porosak kedebluk menyapai bebeja itu lah tosok pura-pura pingsan sama orang mamahan mah salah sadaya anarek cek si Sugendon main teh bari ngalieur ka arahan obatan anu
nungguan giliran sih teh ini obatan eta renjag mah teh bari silih perong kabatur-baturna ngadon silih perong sagala sate tuh tempo atuh dah waktosna saep pamirsa cak urang teu heula ngeunaan sugendon dinten ayeuna hapunten pisan syukuring rada telat maklum lah da nuju aya kaperjagian ieu teh bade ka Uruguay ya teh barang mah ngagaleuh roy ya hapunten kana samudaya kalapatan sadosa syukuring nu masih keneh pamula matiran keneh hapunten pisan ya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mangga